Oh my god. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teu hilap bismillahirrohmanirrohim. Siapkeun waktu, tenaga, sareng pikiran kalian kanggo ngupingkeun carita abi dinten ayeuna. Yeuh nya sadayana kieu yeuh. Enjing-enjing teh abi ugah ngadangdanan bocil. Satosna bocil berangkat langsung abi umak-umik sakedap, langsung ibak, langsung disalin, diacuk, dikerudung, langsung we kelebetkeun panas-panas oge. Yeuh nya. Biasa we nyanak motor, video keur di jalan, dugi ke Karanglayung, geus di Karanglayung beres. Liren heula ka warung nasi, panas keur mementrangna, uih ngalewatan tonjong, nyimpang heula ka grosir, nyimpangkeun bon, tong hilap samper bocil di sakola datos waktuna bubar sigana mah. Tapi ternyata di sakola tos tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamana ieu budak ngeng disusul. Ternyata sudah pulang dia sama Mang Manan. Tidak terasa diri ini sudah sampai di rumahku syurgaku ya guys ya. Alhamdulillah guys, masih keneh berbentuk manusia, henteu teu lee. Ya heueuh atuh moal da urang mah jelemanya guys. Tah lamun ieu dibukakeun wae komo aliran pasti lee meureun. Teu kanyahoan nya guys, ari usum panas anu kabina-bina mah es krim teh nyampak kosong we nyampak teh. Nya kajen teuing da kita mah tukang dagang, atoh we dibere usum panas da payu es krim, dibere usum hujan komo bari aliran payu kacida lilin teh guys di lembur mah. Mantak kajen teuing kakarak dugi ogenan gas we meresan es krim deui. Tungang tongeng moal kitu tikus ruk ieu teh meuni jiga nu atoh dibere nu adem-adem teh. Angkatkeun karanjangna, simpen heula di handap beh gigir. Canakan stokna nu ti handap teh kaluhur-luhurkeun. Da pami disimpen wae di handap mah moal katingalieun ku nu meser. Jol nu meser kerupuk. Ah kelet cenah. Nging, mang nging. Teuing dari kerupuk kelet mah moal bener. Mang daripada kerupuk anu beunang mah kalah waos mang. Meureun anu kenging mah elok deui si mang teh. Duh kahayang naon si mang teh da meuni jiga nu bingung mang. Eta indung urang geranya kalah ngamandoran euy. Kakara cengkat. Coba eta mah ai mama keur naon tuh eta di kamera. Jol anak kecil tas ngiring heula nyalin ka temanna. Elok deui si mang teh. Tapi hayang ketang cenah ieu mah aya nu rada acan kelet pisan. Sok atuh mang sok we kumaha emang abi mah moal maksa mang. Balik deui kana es canakan sok. Esna teh satu persatu ti handap. Es jagong, es taro, es naon, es keleneng kaluhur-luhurkeun. Teras lamun tos beres angkatkeun deui kana tempatna. Duh kela-kela ning teuas kahandapkeun deui. Lereskeun deui nu belah gigirna, kaluhurkeun deui. Alhamdulillah beres we. Boro-boro beres ketang eta si emang nu ek nuar kai di nu bapa teh hayang kopi. Cenah paingan ti tadi teh hulang-hulang deket kerupuk mang. Dianggap beres ternyata acan keneh wae ieu bocil hayo we hahariringan. Dibawa anana minta atau henteu? Oh hoyongan meureun tapi teu bebejanya.